Kerajaan Galuh sekitar abad kelima sebelum Masehi. Margi di dieu teh aya 3 periode peradaban. Anu kahiji Galuh prasejarah, kedua Galuh Hindu Buddha, katilu Galuh Islam. Dan salasan di dieu teh aya 8 situs patilasan. Anu kahiji nyaeta situs Pangcalikan, di mana eta teh mangrupikeun tilas linggihna Raja Galuh. Di dunia aya mangrupikeun batu bodas berwarna bodas kurang lebih ukuran semeter persegi bertingkat 5, semacam miniatur, cuman letakna tibalik, anu kecil nu alit di hadap, anu ageng di luhur. Itu seolah-olah ngandung filosofi oge. Terus anu kedua situs Sabung Ayam, di mana tilas ngaben hayam antawis Ciung Wanara sareng Patibondan, anu tadina merupakan sifat permainan ti Patibondan, tapi dijadikan suatu ajang demokrasi atau atanapi pertaruhan kerajaan. Terus aya situs Sanghyang Bedil, nah di mana eta lokasi teh di luhureun patilasan Sabung Ayam, eta merupakan tilas gudang senjata zaman prasejarah atau zaman Galuh. Terus aya lambang peribadatan merupakan batu lingga atanapi fragmen candi, nyata sebagian daripada candi eta kemungkinan peninggalan Hindu Buddha. Terus luncur deui ka sumber air Cikahuripan, nyata sumber air abadi, di mana aya 3 sumur, nyata Citeguh, Cikahuripan sareng Cirahayu. Teguh berarti percaya, kahuripan kahirupan, rahayu berkah salema. Naik deui ka situs Panyandaan, di mana eta teh lokasi tilas ibu anu parantos ngalahirkeun sok nyanda di dinya aya batu menhir sareng dolmen. Nyata merupakan pengobatan tradisional ibu anu parantos ngalahirkeun bayi. Nyata merupakan pengobatan tradisional selama 40 dinten supaya sawerna darah bodas teu naik kana panon. Kita mungkin pengobatan tradisional anu ibu parantos ngalahirkeun. Nyata saurna teh tilas lahirna Ciung Wanara oge di dieu. Terus aya pamangkonan di dinya mangrupikeun gudang harta kekayaan kerajaan Galuh kapungkurna. Terus aya makam Adipati Panaikan. Makam Adipati Panaikan teh eta mah peristiwa abad ke-17 parantos Islam. Lantas aya muara sungai nyata Patimuan. Tempat patimuanana bertemuna Sungai Citanduy sareng Cimuntul. Nah, ka segera anakan Cilacap. Nah, numawi ieu aya sebat sisa jalan kuno. Janten sisa jalan kuno teh menghubungkan antawis Galuh sareng Mataram. Karena kapungkurna teh eta lokasi Patimuan teh tilas dermagana. Sarengna deui kapungkur mah kerajaan Galuh atau kerajaan kapungkur modal transportasina teh sok ngangge perairan. Oke, teu hilap ieu wewengkon teh luasna teh kirang langkung 25,7 hektar. Pikeun cagar budaya.